Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghidid zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Monggo sallu ala Nabi Muhammad. Yo, Allahumma sholli ala sayyidina wa asghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu bapak calon panganten Cet Yogi Hadiana anu salajengna nikah teh mangrupikeun salah sawios sunnah Rasul. Sebab sunnah Rasul nek wong Jawa ngomong sunnah Rasul iku ana telu. Engke dihartosin bahasa Sunda. Sunnah Rasul iku ana telu, angka 1 nggih termasuk sunnah Rasul ke mau ucapanipun penggaweanipun niki termasuk sunnah Rasul. Ada sunat takririyah, ada sunat af'aliyah, ada sunat aqwaliyah. Ucapan Rasul sunat ayat 3 hiji, aqwaliyah ucapan Rasul nyaeta minangka sunnah Rasul. Kumargi sakitu Cet Yogi Herdiana enjing saperantosna diijab sareng dikabulkeun, nah ditikahkeun sing nurut tuhu minimal karena ucapan-ucapan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah mandar kenging sapaati anjeunna jaga ieu kiamah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pengantin baru khususnya pengantin bari pada umumnya urang ucap teh Pak Bu kedah dipikir heula kira-kira ngelarani apa orang cara Jawane nyarikeun apa henteu. Kanjeng Nabi henteu pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari masjid wengi teuing ketrok-ketrok panto assalamualaikum teu ditembalan, assalamualaikum teu ditembalan, tilu uihan teu ditembalan. Akhirna Rasul ngamparkeun sajadah hareupeun panto sare ayeuna Nabi sare bahasa Sunda ngampar anu sae ulam apa bobo sare cek urang Jawa alus pisan Pak sare teh Pak monggo sare riyin paling bagus urang Jawa ngamparkeun sajadah Rasul akhirna ulam bobo di payunan panto
subuh-subuh salatu khairum minan naum. Bojokna Rasul, istrinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukakeun panto niat badi ka masjid berjamaah. Ari kotrek panto dibukakeun eta Rasul kadupak sambarana. Ngajerit eta bojok Rasul, istri Rasul hahampuraan ka Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira mun urang dia, urang mana kita dusun nama? Sindang Galih, uwih pangaosan, panto dikunci, uruk salam tilu uwihan, teu ditembalan, kira-kira kumaha Pak? Cek mun urang dia sote. Jejak bro. Jejak. Mun urang dia kumaha? A. Membawa batu, B. Ditajong. Rasul mah henteu. Ia termasuk sunat af'aliyahna pada melan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan becak Yogi Herdiana sing sapertos sunah-sunahna ngalaksanakeun sunah-sunahna Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah teh syaratna hiji aya wali, dua ijab sareng qabul, katilu aya saksi ti pihak pemegat, aya saksi ti pihak istri, aya mahar, aya mas kawin. Upami salah sahiji teu aya teu sah akad nikahna teh. Tak anu ngesahkeun saha anu paling batal, anu ngesahkeun kedua saksi, baik saksi ti pemegat ataupun saksi ti istri. Kalau kata saksi sah sah, kalau kata saksi belum sah sah. Sapertos abi gaduh rencangan sadat teu bisa-bisa banget ngeupeur padahal tos diajar ka abi sabulan. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah asaduaan we. Sehingga di jeda waktu seperempat jam teu bisa keringet keluar. Mau dibicarakan lah ayah dulu di dia lah rahasia ayah khawatiran aku akhirnya dituntun kadek kalau kedua saksi ente sah tetap sah arti kedua saksi sama tetap sah karena saksi itu Pak punten Pak Ajeng saru Pak Ajengan mah saksi itu tidak sembarangan, dunia akhirat tanggung jawabnya. Jadi saksi itu ulah ditinggali pedah gendina, pedah harta bandakna, pedah pangkatna. Jadi saksi itu minimal tahu persis tentang sah jeung teu sahna akad pernikahan. Sebabna nu bade ngesakeun saksi di abdi mah Pak Ajengan masalah saksi kur dibayar hatur nuhun hungkul Pak Ajengan hatur nuhun ka hati paling gede jarum coklat paling gede jarum coklat saksi eta teh Pak gede bisa tanggung jawabna teu sembarangan. Mudah-mudahan di dieu nya sami tasna. Jadi saksi kedua saksi anu petang nentukeun mudah-mudahan anjing aya dina kalancaran cek Yogi Herdiana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal nikah cek Yogi keheula punten jangan Yogi heula ini kantong ibu-ibu sareng bapak nikah teh mun cek budak santri teh cek bapak ajengan usuk teh sareng Pak Ajengan jajah teh nikah hurufna tilu kan Yogi nun kaf ha nun kaf ha nun teh maknana nikmat kanikmatan bakal kasorang khususna kacak Yogi Herdiana anu taacan dilaksanakeun anu taacan ngalakonan kanikmatan salian ti nikah. Para ulama nyebatkeun nikmat dunia aya tilu. Nikmat dunia salah satun faltu tabar aklun wa naumun summa idkhulud dakar.
nikmat dunia salah satun faltu tabar aklun wa naumun summa idkhalud dakar. Hiji nikmat dunia makan dahar. Sok ayeuna urang Bandungan besuk we urang sakit di rumah sakit, urang sakit ditawaran sate moal bakal dituang, moal bakal ditampanan. Wah, upami aya orang sakit ditawaran sate di dahar berarti sasakitan lain sakitnya anak. Bere sate wel, bere martabak bea, bere gehu kurang, eta lain sakitnya anak sasakitan. Ayeuna mah paajengan budak sakit jalma sakit ayeuna mah modern Pak. Jalma sakit bisa ngabaran sorangan lewat HP. Ketik-ketik. Mohon doanya, foto heula selfie cepret. Mohon doanya saya sedang dirawat di RSUD Banjar, mudah-mudahan lekas sembuh. Anu ngabejaan nu sakit nadi. Cepret. Masa ayeuna masalah pun lah mudah-mudahan. Nah, nikah nikmat makan aklun wanaumun tidur segera ibu teu sasare tilu peuting be kumarasana. Mata ge ieu soca perlu syukuran ka Allah Subhanahu wa taala. Perlu syukuran ka Allah Subhanahu wa taala minimal sampai sapeuting mah maca Quran be saayat mah. Dan ayeuna tibalik paajengan di Banjar di abi khususna ari Facebookan mah kuat sajam, maca Quran mah 5 menit tos kekenceman kieu di abdi. Terbalik Bapak Ibu perlu dikanyahokeun bahwa HP secara tidak langsung upami kita tidak bisa menggunakan dengan yang sama dengan positif bakal ngarusak urang sadaya. Sebab HP ini jejena urang Yahudi jeung Nasrani. Jejena orang Yahudi sareng orang Nasrani kudu bijak orang sadaya. Maghrib mata ge wamina aya jalman maghrib nelpon ka bitara diangkat. Maghrib nelpon kebiasaan kok biasana eta pamunip sok nelpon maghrib sok diangkat, urang nelpon maghrib be tara. Antepkeun subuh tara diangkat ku abi. Datan hudahang. Paslah. Jadi aklun wanaumun niki tidur, maka tidur itu juga sunnah Rasul af'aliyah Rasul sunnah Rasul. Tidur harus baca doa upami dawamah langgeng mah abi nuju diajar Pak Bu. Jadi upami bobo sok abdas heula wudu disit cara jawane cek keterangan sajal minna anu abdas dina kayaan apa turu atau tidur dalam keadaan wudhu abdas ketika meninggal dunia matinya mati syahid. Matinya mati syahid. Ngiring tumaros ibu biasana ari bobo tok tabu sabaraha ibu. Ibu kecil akan upami bobo tok jam sabaraha? Jam 10? Can bobo berarti apal keneh jam. Diajar mau bobo teu apal. Jam sabaraha Bu? Sareupna. Berarti encan bobo da apal keneh ngomong sareupna. Teh jam sabaraha bobo urang mah teu apal. Ya di abi Bu aya Niniponium Bu, namanya Niniponium gaul Bu, umur 63 tahun. Punya anak dari Jakarta, beli HP Samsung, pakai headset. Dilongok di kamar teh. Gitu Bu. Jalan maca Quran lain maca bismika Allahumma ya bismika amut. Masya Allah. Ngupingkeun naon? Ronggeng gunung. Sarepele. Tah, aya kejadian Pak Bu. Kemarin diusung hujan kamari. Tah, urang pada daerah kene, urang Ciganjang paling itulah. Khususnya adik-adik pelajar. Ini harus ditekankan adik-adik pelajar. Ketika ayah petir jangan sekali-kali pakai headset. Ayah di abi pajengan langsung kesambar petir kan langsung nyantol eta antena trer langsung geseng maut harta kene. Bae is dead. Orang Jawa mah dodong. Wong Jawa mah dodong alias modar. Wong Jawa. Kade eta
ada dek masya Allah. Koma aya nama anu lieur ibu-ibunya bu modul be udung-udung ibu-ibu jadi ibu guru jadi bapak guru bingung. Ibunya kadang-kadang tamat SD Bungkul kadang ngajar budak SMP kalau bingung. Masa nah bege abi aya teleponan di Lampung ponakan abi mang nyuhunkeun tulu pangisieun PR cenah anu sakola saha abi ngisi PR bahasa Arab di mobil ditanyakeun ka adi anu nyupiran masa lo ngisi bahasa Arab sejarah tarikh diweakeun ka abi masya Allah. Nah lulusnya abi berarti esuk. Dahlah bismillahirrahmanirrahim. Nikmat yang ketiga adalah idkhalud dakar enjing bakal karandapan kucek Yogi Herdiana sapartosna resmi jadi suami. Sapartosna resmi jadi suami. Mudah-mudahan we aya dina rahmat Allah, aya dina hidayah Allah, sing nangkulang-kulangku nambah keimanan sareng takawaan ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Nikah nikmat katna karomah bakal dimuliakeun enjing pisan cep Yogi teh biasana teh didangdanan isuk mah didandanan masya Allah ora diiring-iring diabring-abring. Nah abi ingat kadeuhan pun guru manusia teh diabring-abring kahiji narika lahir di alam dunia muyi cik urang Sunda muyen nyapanya sok seueur tetangga nu sumping orokan kan sok diriung marhabanan diabring-abring ola al badru alaina hiji kadua nalika perkawinan akad pernikahan enjing berarti Cep Yogi Herdiana hiji deui tah bapak kan atos tah abi atos hiji deui ketika kita pulang ke rahmatullah bakal diabring-abring ka kuburan. Tilu berarti urang bapak antos nararika hiji deui diabring-abringna narika urang meuli ka jati mulang ka asal ka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sadanya dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Nikah nun kap hakna hikmah abi teh nami maos nu terlepat dina kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman sabaraha hilaf abi. Imam Ghazali nyebatkeun hikmah nikah teh aya 3 Cep Yogi sadayana ieu. Hiji alwalad saparantosna Cep Yogi Herdiana enjing sah jadi suami maka akan mempunyai keturunan namina anak cek urang Sunda nak aja namanya budaknya namina budak teh singkatan B biayakeuneun U uruskeuneun D didikeuneun A naon arahkeuneun K kawinkeun. Nah ieu tugasna Pak Abdul ayeuna tos rengse ngawinkeun nikahkeun Cep Yogi Herdiana kaneng saha tadi Elsa masya Allah. Mudah-mudahan gelis teh Kang gelis paling gelisnya Cep Elsa nah diibaratkan teh gelisna ya gelis apa gelis nih cek urang Jawa gelis teh cepat gelis nah diibaratkan gak kieu tah Cep Elsa Neng Elsa ya teh naon panamina Pak wayang naon kulit pan apal wayang kulit ya kerupuk nah, Neng Elsa teh bapana saha Cep Yogi Dindin Badindin oh bapak Dindinnya sok aja nyanyian Dindin Badindin gini nggak besok ingat putra abi TK tak gelis naga kieu ieu wayang kulit anu ngarang teh Sunan Kalijaga Waliullah wali songo saha jalmina anu hoyong sapertos wali songo kudu tiasa ngajaga salapan. Ieu si siloka unggul siloka salapan. Ayana di manusia istri atawa pamengket salapan di urang etan. Ayeuna kudu bisa ngajaga salapan lambai hiji. Tan sok cerewet
ngarekan kacaroge sok berkedeweng mawak Arab sorangan ya lambe abi gesok itu cek abi AA cek abi bebe bodoh amat istri yang penting abi AA bebe terserah gue itu ya lambe sok ngomong kadang-kadang kabat apa kepaduk waktu cara jawane kata jong cek urang Banjar mah urang Paderang sok ngomong anjir ya ngomong iya kadang-kadang nyepatkeun anu aya tuntutan kumalatihna ngalatih ngalihna ieu wayang anggitanana Sunan Kali Jaga dinyanyikeun ku Sunan Kali Jaga walulang rineka jalmo jalmo ratu pujangga kang darbei nurun kitab agung sanes sanggeng negeri monco tuking kuno Demak pawitan wau pujangga kang nganggit wayang manungsa kinambar miring kinarya tepo palupi artina ora apal abi kita apal welulang rineka jalmo belulang iya teh belulang iya kok belulang iya digambar seperti manusia jalmo ratu manusia adalah makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk yang diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala jalmo ratu pujangga kang darbei manusia adalah makhluk Allah anu sanggup nampanan amanah nyatana agama Islam di luhur bumi ini wa makhlaqtul jinna wal insa illa liya'budun pujangga kang nganggit wayang manusia anu ngarang wayang nyatana Sunan Kalijaga menungso kinambar wiring jadi diibaratkan mereng sebab upami urang tos mulih kajati bolang ka asal bakal diasupkeun kaliwang lahat ka alam kuburan diiringkeun urang sadaya mayun ka kiblat bantal nak ngangge bantal naon Pak Jengan taneuh atau batu dibuleut-buleut tutupan make dalika diuruk ku tanah jeung anu keul teh kabus we kapok maneh modar sih tah mudah-mudahan pe urang sadaya tah Neng Elsa teh sapertos ieu upami cek wayang Jawa mah Dewi Woro Sri Kandi siapa Dewi Woro Sri Kandi tah iya mudah-mudahan isu jaten solehahnya Neng Elsa tah upami Cep Yogi abi nyadak tilu wungkul Pak upami sakotak mah kabut teuing lah upami sakotak mah kudu sareng gamelangan mah sakotak mah tah mun ieu sapertoskeun Den Bagus Yogi Herdiana Cep Yogi Herdiana ieu diibaratkeun kaset ngalempeneng koneng diibaratkeun seperti Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam cek wayang Jawa mah ieu namina wisang geni naon Pak Bu wisang geni bahasa Arabna wasiun ghaniyun Kanjeng Nabi teh wasiun anu jembar manakna ghaniyun anu sugih hatena tara amkan tidak pernah marah tidak pernah berkata kasar apalagi kepada sang istri, kepada anak, kepada tetangga, kepada dulur dan lain-lain.
ya bisa geni. Mudah-mudahan enjing Cap Yogi Herdiana ulah sekali-kali ngobrol teu alus, ngomong kasar ka Neng Elsa. Sebab aya anu kudu dipertanggungjawabkeunana. Tah, dalam rumah tangga itu tidak selamanya mulus, seneng teu. Nah wong Jawa goleng ngomong ngobrolkeunana enak kersa kelenteng rekasana ketiga rendeng. Ngan saeutik ngungkul resepna anu aya permasalahan jeung permasalahan pe unggal poe. Ta eta minangka bumbu jajal rumah tangga mah sadaya eueuh nu pinter sadaya ge diajar. Upami bapak ibu tos pinter mungkin teu pasea unggal poe da tos pinter. Malah kadang-kadang ini sareng aki-aki di abi mah duder sajam sakali eureun dahar wungkul der deui. Aya tukang cilok meuli dahar api der deui. Tah kitu begi ningkat iman sareng takwana begi loba cocobakna. Begi seueur cocobakna. Mudah-mudahan we urang sadayana ditepikeun tina perkara anu dilarang ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Isuk Cap Yogi pertama nyebutkeun sayang. Sakoe 2 minggu. Satahun ke sia kayak manehna arek mama. Pertama nama sayang. Sapoe teh SMS. Mani masya Allah. Ditanyakeun bal poe. Komo tos buntutan. Ngomongna masya Allah. Kade iya Cap Yogi Herdiana kasadayana sadaya pengantin baru calon pengantin bari sadayana urang teh diajar rumah tangga teh Pak Bu sadayana diajar eueuh anu sampurna kasampurnaan milik Allah Subhanahu wa ta'ala anu dicontohkeun lewat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang sentiasa minimal nyatong baruda ulah sadaya minimal lah nyontok kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal. Para ibu sadayana pamartos sim kuring anu salajengna Pak Cap Yogi sadayana Pak panganten bari nikah teh tadi hikmahna hiji walad boga budak teh biayakeun kudu biayaan uruskeun dididik lah isuk Cap Yogi mudah-mudahan ulah asup kabeh lah isuk ulah asup kabeh tapi asup kabeh. Mudah-mudahan sing enggal dipasihan keturunan minimal 33 Allahumma amin. Loba teman hiji walad boga katurunan dina henteu boga katurunan ke sok mulung anak abegi gaduh sifat lancet putra uwa tos 10 tahun langkung teu gaduh putra mulung urang Bandung ayeuna tos SMP kelas 1 mulung. Mudah-mudahan dicepetkeun dipasihan keturunan Cap Yogi dari sareng Neng Esa istri anu solihah pameget anu soleh amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kadua hikmah nikah teh kayak tadi naon kan alwalad buka keturunan. Kadua teh kasrus sahwat mepeskeun sahwat anu tadina bingung sahwat bade kasalurkeun ka saha enjing mah disalurkeun ka pun bojo Neng Elsa. Allahumma Yesus masya Allah. Mudah-mudahan ibu sadayana hormati ibu goreng anu salajengna ta alwalad kasrus sahwat katiluna tadbirul manzil hikmah nikah teh sorry Imam Ghazali gina kitab Ya Ulumuddin juz 2 alwalad kasrus sahwat nikitawa tadbirul manzil ngatur rumah tangga dari sekecil yang sekiranya kita anggap remeh tapi
kalau sudah menjadi kebiasaan lama-lama jadi berat. Contoh ibu-ibu sadayana Pak Ajengan abi nerapkeun khususna kan mitoha abi ngiring ka abi Pak Ajengan. Tah abi meeting mak mitoha, bapak mitoha, putra abi dua pun bojo di konferensi meja bugar sama makan. Besok undang-undang hari besok habis makan siapapun harus cuci piring sendiri, cuci sendok sendiri, cuci gelas sendiri. Akhirnya tuh 10 tahun Pak Ajengan, ibu-ibu sadayana, alhamdulillah enteng. Jadi di dapur abi mah teu aya piring ngagoler, teu aya sendok ngagoler, teu aya gelas ngagoler. Boleh dicek besok ke situ. Soalnya naon susah nasi habis makan orang sadaya kan nyatna bakal kokocok balik ke kubah ka sumur. Naon berat nasi candak sendok sarang naon piring sarang gelas. Bayangkeun waktu keluarga jalma 10, piringna 10, gelasna 10, sendokna 10, makan sehari 3 kali pagi, siang, sore. Sok sabaraha? Kan repot istri, hidup istri. Hidup istri. Hidup itu Bu, dibelaan ku abi. Carana gitu, mudah-mudahan saling. Jadi upami urang mantuan kukumbah, mantuan nyeseuhan ka pun istri, bukan kita menjadi hina so Rasul, malah kita terangkat derajatna mugo Allah Subhanahu wa ta'ala. Abi ge upami di warang ku bojo pirang meser berapa ke warung daek. Pirang beli sop tak abi daek pun bojo. Pak, abi nuju anu lah pambeulekeun anu itu bae roti tawar. Kakos kopi roti tawar teh. Soptek berarti itu roti tawar teh. Makan di abi ka warung Pak, bade meser roti tawar teu aya. Itu tuh anu tulisan itu tuh ditunjuk ku abi. Oh iya, ieu teh naon? Roti tawar. Eta abi daek masalah. Masalah Allah. Pas itu enjing Kang Yogi, Kang Yogi Herdiana, kurang diajar sekecil apapun didik anak-anak kurang sadaya supaya jadi anak soleh sareng solihah. Allahumma amin ya Allah ya robbal alamin. Didikeun ye arahkeun terus kawinkeun. Tah anu sok ngarusak ieu Pak Ajengan, tah anu sok ngarusak teh ieu setan laknatullah, dajjal laknatullah. Tah anu sok ngarusak ieu. Ieu teh buta. Buta teh kan teu leuleuh buta mah. Buta ieu sok leuleuh. Wah, ieu teh sok berperan penting ieu teh. Cek buta teh cik maneh kadieu kaceun kaditu anu nuju arisan maning harewos. Cek ceoni teh. Ceoni sok biasa. Da abi mah cek urang Jawa sok petan Bu, milariannya gini diri aya sami. Sok tataros, Kang kamari pengajian di mana? Di Pak Abdul, Ibu Popon anu ngaos di mana? Ti pada heran, pamunip ngomong kenaon buta cenah. Naon kitu buta, teu leuleuh. Ieu teh upami tos kaasupan buta teh bahaya. Aya karepotan tetangga teu daek datang. Ieu teh ieu tos kaasupan buta ieu Pak Ajengan. Ya mata kabi mah wasiloka. Buta. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Upami kaasupan buta. Kakuping nama, tapi hate dibutakeun ku Allah. Naudzubillahi min. Masya Allah. Kakuping suara adzan di masjid pika tebihan. Sing horeng sing naon Pak? Aku bingung ya. Sing horeng naon sih? Si horeng. Oh, si horeng lain si goreng lain. Tapi kadang ngulungan Pak. Sing goreng tengah wartosan ngajak berjamaah babarengan. Ulas sok salat di imah salagi aya masjid mah pribumi atawa semah ayu urang berjamaah. Irfa tadi sholatul ngantuk ya
Sok sallallahu Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassal nabi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli badri ya Allah. Aku ping suara adan di masjid pika tebihan sing horeng tengah wartosan ngajak sholat barengan. Salagi ayah masjid mah pribumi atawa sema ayu urang berjamaah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah wa min hami wa min humma bi ahli badri ya Allah. Iringan Pak. Aku ping suara jarang tarik aku. Ngajak sholat